kata Cimot sebagai wanita. Nah, ngelek. Ngelek ku aing cium ngelek sa koplok ku aing cium. Astagfirullahaladzim. Mangajak nah cuam cium bisa nyusulan teh baby. Maksudnya ngabenerkeun ieu, ngabenerkeun layar. Ieu kata Cimot. Mang ajak bejakeun ka teh Berlin, mang ajak ngabenerkeun layar ieu ku ieu kitu tah embun. Teh Cimot punten nya. Abi teh kan. Mang ajak bade nyium Cimot dibejakeun ka teh Berlin, kumaha lamun Cimot disusul ku teh Berlin. Da ngelek teh Cimotna kitu juga ada dicium mah hirup. Ning dia hirup langsung napas buatan. Cimot kira Cimot kayaknya kan Abi teh itu sebagai lelaki. Nya. Cimot sebagai wanita, ya bener. Nya. Menurut teh Cimot kieu. Nah, kumaha? Di awewe eta, si awewe eta nuduh wae Abi kieu jeung perempuan kieu apa bener apa salah? Bener atuh. Berarti eta salah lelaki. Salah lelaki. Ya tapi kan Abi sebagai dina TikTok kan hiburan. Aisyah seorang wanita eta timuruan jelema teh. Jadi terlalu ting percaya omongan anu video-video ngalewat gitu. Lah video-videona seperti anu kumaha heula eta. Nya video teh seperti ibarat Abi ngomong mereka kamari ka Seina nyarusa teh. Kan di teh Seina teh kan teman deket urang nya. Nya. Deket cing urang lain sebatas deket teh kan lain sebatas pacaran oge nya. Nya. Batas kakak beradik apa kumaha nya Abi pada nyarios kieu. Nya enak kamu kieu yang jarang pernah nyarios tentang pribadi lah gitu teh Berin kan ngomongna teh kan ngomong-ngomong lain-lain. Tapi kan ngomong nu lain-lain seperti kumaha ke heula sok seperti kumaha. Ieu pengalaman ieu cuma pengalaman dina hal kieu. Teresep ka sia ka maneh cenah kieu ka urang teh kitu. Jadi jelema teh kumaha jadi seolah-olah ku Abi rek di acara dijemput ke